wangkongan mangsa lelesun di warung pojok hiburan di warung ocon di warung pojok tumpang guyon kegonjakan di warung pojok komentaran kehidupan di warung pojok. Ayeuna teh duka tahun sabaraha teh nya teh kantos ngadamel lagu. Aduh. Ngadamel lagu ieu mah. Lagu naon cing? Lagu kieu Nah, cing eta aya prosesna teh. Cing. Sebenarnya kieu. Lakona lah lakona. Heeh, eta teh nalika abdi nuju zaman-zaman kuliah. Biasa ke remaja mah geuninnya. Gusti, kan cenah geuningan mun barang jieun lagu eta teh aya tina aya fiktif nya. Aya pengalaman si pencipta. Aya oge naon cenah geuningan seuseuh pengalaman seunna tah. Kalabat ieu meureunna kalabat abdi. Ieu mah tadi nama heureuyan. Heureuyan mah. Heureui. Kan ari keur remaja mah urang teh mangsana geuningan ke resep bobogohan. Beger masa-masa Urak bulu bitis. Masa-masa kuliah mah keur ranum cenah geuningan. Jadi kan Ayeuna ge masih kene. tadi kieu naon kitu ke rumaja mah kan lain gonta-ganti atunya. Mun teu cocok ya sudah gitu nya. Terus aya ciri-cirikan. Hah? Dari ciri-cirikan. Teu cirikan eta mah. Jadi pas hari teh pengalaman pribadi, eta ge teu sengaja. Abi teh carita nama meureun keur manggung ya mah. Manggung. Keur manggung biasa keur ngawi aya nu di payun nu nonton tapi naon nu lah pan keur ngeuh biasa socate kitu ka dieu nya pas red gitu nya datangna oh aya nu nonton merhatikeun wisan gitu nya kieu lakon lagu ieu ya rada resep ieu cek itu jeung cek ieu rada resep batu turun ke sik naik gitu turun ieu daek gitu eta nyamuk sebat ulah ieu profesina keun we lah nya nah pokona eta we gitu nya wah ya mah memang kebenaran udah teh resep gitunya kanu kitu teh naon nu kitu teh si beber ya udahlah carita nama kenalan carios nama nya deket teh urang teh gitu pas hiji mangsa gitu tah biasa kan ari zaman ngora mah geuning malam minggu teh sok aya apel sok mang pernah teh ngapelan apel nya sok apel kan nya mun teu apel teh teu gaul tah apel tiap poe Senin kan ai malam minggu Senin Senin pacara eta apel ya gitu tah aya apel aya mangga aya ganar ganti jeruk mah bener tak apel malam minggu nah cenah cek abang nyebut teh abang jika mah rada orang seberang nyebut abang mah lamun orang akang pasti ya mah abang orang Jawa mas kan deing nu kesabarahan cinta pertama ieu lain aduh cinta pertama teuing atuh Tadi inget-inget. Inget. Zaman hari taman. jeruk kawih teh atuh gonta-ganti antum mah abang cenah enggak jadi apel Naon ye? iya nya pan rada naon ngaran teh rada embek geus dangdan pangkatna geus dangdan parek apel teh sakitu lah laki mah geus dangdan abang tidak bisa datang cenah maaf ini ada tugas ya sudah bang lah apa-apa gitu sok eta naon cek abi teh kan hiji mangsa urang teh anggo serek jalan-jalan sorangan minggu teh nah minggu teh ada si abang tidak ada cek aku teh ya sudah aku mah jalan-jalan saja sendiri gitu nya di dieu mang dikasih bu jalan-jalan oge Isuk-isuk atau penting? Isuk pan mingguna secinta jalan-jalan lari jogging abi ti belah dieu ti belah ditu aya rentang-rentang asa wau jangkung sembada mah area seperti saya kenal gitu ari geus jadi ngawang kok kita teh naon itu sudah lain si eta ari nah si abang nungtun budak aya oge eta teh bisa geuning ting kumaha dikeus kitu gagal eta mah kubana di kamar ceurik ari Ceurik tadi teh ceurik jadi nyambung deui keur padahal tadi geus nanya tuh
Sudah teh tara ceurik kan. Paneukeun lagi teh geus dilatih tina ceurik. Tidak ceurik mah. Rek jadi sesuatu teh. Nah eta. Bikin gantep. Jika makanya jadi lagu ieu teh. Nah, kumaha ceurik nyeri hate, tapi bari eujeung urang teh ngahariring. Nah. Gitu, buaya cek abi teh Aloh, dosa buaya. Si goreng boga pamajikan, boga anak. Amok. Tidinya teh abi teh ngahariring we nyerupa ka aya babaturan. Nyata si Teh Inong. Teh Inong teh. Direkam abi teh keur kikituan teh keur kikituan keur ngalagu teh. Direkam aya tos direkam. Galau. Abi mah teu apa. Ari pas abi tos di dieu di RRI. Sumping Teh Inong teh, ceu apa keneh teh ieu naon nong? Klik di diputer ya keneh dokumentasina. Alah sa ieu Inong ieu pengalaman tahun sabaraha cek abi teh. Ku Inong dek direkam, dek dijieun album ku Inong cenah ieu wayahna ceu izina. Judulna teh TSB. Singkatan TSB Oh, teh. padahal itu TSM. Sing malaya emang. Panon Jaya. Naon teh itu teh? Teu sangka buaya. Alah, Oh, jadi penasaran Iya, ya. itu. Abi kita teu ieu teh. Itu mah mangohem buaya sanes. Soalnya Katanya. Tawa komodo. Cak. toke geuning mah ade mahal. Eta lakona teh sigah Iya. kitu. Maka kan didamel we lagu nyosok atuh teh naon di aransemen. Alhamdulillah ayeuna tos janten album. Alhamdulillah. Baik tadi unsur tidak sengaja teh ada teh. Dina YouTube-na ge katawis tos angkana lumayan. Ya, alhamdulillah. TSB tehnya. TSB teh ya teh sangka Tasik bulan. Malaya Bandung. Anu nyiptakeun teh anu keur galau. Nah, jadi proses penciptaan teh aya nu keur sedih, Ya. aya nu Jeung keur teu dihaja-haja di eta mah. Tadi aja, Teu mah tadi dihaja. aja. Teu pan tadi ge ngobrol, ceurik teh henteu, ai baik teh da aslina mah anggar mewek mah. Dari nangkuban. kumaha cing laguna teh nya. Abdi ge itu sararesna mah apa teu apa, tuh nya nu nyere tapi apa teu apa. Soalnya tos sababaraha taun man. Tos lami ieu mah taram-taram urang Iya. cobaan. Ieu mah urang etang-etang ngahudangkeun buaya. Maksudnya laguna. Iya. Janten Spesial dina warjok. Warjok. ieu teh naon namina teh nya sanes mepelingan atunya ngadugikeun oge omat ieu. Jadi lalaki mah ulah buaya. Pang-pangna keur si Abang. Si Abang. Catat ya, Bang. Si Abang nuju nonton tuh. Bang, baheula anu ceurik ka Abang gitu. Ieu dangukeun laguna. Cik nu kumaha tukang cun. Wah, aduh, dia kadasan aya bintang tamu. Oh iya ya Kang Mang Cun. Aduh. Cucun. Suka nya apal keneh ya oge. Kene urang cobian nya. TSB Teh Inong, manawi Teh Inong ya. Punten jadi kita sasaya Teh Inong. Alah. Oh, Mang. Bari ngelet. Atuh, Mang. Ngopi, Mang. Aduh. Gede ya, Mang. Ayo Dinten Sabtu salira masihan janji. Gitu, Mang. Malam Minggu salira badai ka bumi. Abdi dan bos TCF-an santan katinggal mencana hati gendong ambekan salira teu aya datang. Tenteuingan panggang Teuing pisan. dago-dago. Dinten Minggu subuh jalan-jalan. Jalan-jalan, Mang. Atuh disangka salira ge jalan-jalan. Lagu pasaran kelengkang, pura-pura tak melihat anak tua nyebut bapak salira tos rumah tangga. Ini modal. Sangka itu sangka katimbang gening Belanda. Kebenten ti buaya salawat neangan mangsa. Alim abdi
Betul, betul. ini. Mang Uhim, Mang Kawi ulah jadi buaya teh bisa dijen lagu. Bisi dicat ta eta. Mending kene cak-cak nya. Mending jadi kaca. Aman. Aman. Iya teh tahun sabaraha nya harita we mangsa-mangsa tahun Aduh. 2000-an. Reus pisannya. Hmm. Dengan proses Gitu, hiji lagu jadi teh tah. suur perjalananna historisna teh panjang. Nya. Jadi teu sagawaya lamun urang menghargai hiji lagu teh. Pasti aya aya. latar belakang. Aya Aya cerita aya menarik. carita. Jadi tak rada sih temang kan tadi oge aya fiksi aya lalakon. Ya. Adi mah lalakonnya memang kitu pisan. Mah Real gitu nya. dengan Real. cunu kana waktu nih kana Kayak lah masa. kemana abang Can. teh? Ya teh apa sih teh? Bade laguan deui. Cekam sih Tak boleh Pak. panggil. Anu bayawakna. Enak bae we Kayak lah. siga nama mungkin pas episode kedua. Nah, ieu mah ciga dicanakan deui gimana? Biasa. Ya kena cari. Wareun. Seur. Wareun. Soalnya aya tahu ya. Nyerawas ya teh tahu. Iya, soalnya Atau pemirsa oge kaum dangu urang cekapeun heula warjok dina wengi ieu atuh dina dinten ieu hatur nuhun kana panitena mugi urang tiasa tetepangkeun dina waktu sang Nah, salatina. gitu. Hatur nuhun teh nia. Sami-sami. Mang Ohim, Mang Awi oge nya, oge Mang Cucun. Bang Cucun. Panutup catur pamungkas carita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.